sekian puluh tahun ke depan iya bakal jadi wari kan geus pakai satelit langsung ke Banten. Sekian ribu hektar di jerona emas. Masya Allah ini terjadi kuari geus jarani emas. Ya Allah ya Rabbi, begitu kurang ditelusuri di Jawa mah ya jelema jadi emas. Mas Tono, Mas Kodir Banten lu mantap kuari teh aya teh masa-masa transisi kajian teuing masyarakat pada ngomong naon bae ge nu penting mah ieu teh aya transaksi anu ulahnya hosa kabeh lagi wallahu a'lam seperti eta teu kudu dicariskeun sebab naon potensi anu luar biasa ya gali tek cokot batuna terus hancurkan dengan cara-cara tertentu dan tersendiri bakal keluar rembes emas di kulon malain lalagaan saban teh makanya saban termasuk Jakarta metek aya pemindahan ibu kota Jakarta ka ditu teh urang teh nyaho urang mah nyaritakeun teh hanya sekedar birokrasi bae jauh amat ngengkang amat aya naon sih di Jakarta Belanda geus kajelaskeun paling potensi tanah Jakarta di hadapna aya emas wallahu urang lain suzon seperti eta ieu mah geus nyaritakeun kitu baheulana nek nyaritakeun teh sabon ka nagara mah urang mah nek nyaritakeun teh paingan cek Kangjeng Nabi engke mah masyarakat di Pelampung teh asal macul emas bari mah karek jelema doang nu macul sing emas ya Kangjeng Nabi dina hadis ge caritakeun dina Qurtubi di akhir zaman sekali engke bakal macul teh kaget puteus beundeuleu emas geus teu kudu dikelola deui langsung jadi emas babunga petani teh dijual jadi sekali mah dibelikan gitu dua kali loba petani ngajualan emas naik ujung-ujungna emas teh laku engke mah lantaran macul di dieu emas macul di dieu emas teh hasilna sih mah lain emas maculna hasil-hasilna emas teu laku sakumaha teu lakuna baheula di zaman kerajaan. Di zaman kerajaan lamun urang maca sejarah kerajaan opak jilid gede mal kaburu sia macana wah aju macana ge kos aja pendi mah lambat atuh maca kos kitu bata mah kira tamatna urang lamun nyaritakeun kerajaan nah di Banten aya sabaraha kerajaan di Indonesia aya sabaraha ratus kerajaan kunaon sih make mahkotana kabeh ge termasuk Gajah Mada emas kabeh termasuk Siliwangi emas kabeh kunaon eta make di saat-saat di Batur encan hebat encan loba emas tapi di Indonesia gelangna emas di dieuna emas cincin emas giwang emas segala rantena ge emas ieu mahkotana ge emas taretes ku emas-emas jeung berlian eta teh di Indonesia di zaman kerajaan baheula zaman hese tapi emas sakitu lobana geus potensi di Indonesia emas ditinggali tina giwang kerajaanana anting kerajaanana rantai kerajaanana termasuk mahkota kerajaan anu pinuh ku emas jeung ditaretes ku berlian di zaman eta geus sakitu poharana tila asupeun kuari kana kas gali nu di Gunung Papandayan Garut nu di Gunung Karang anu di Lampung digali aya titik-titik da urang lamun ningali kuari ka titik-titik penggalian penguburan eta aya kabeh eta teh geus aya tah lamun di Garut didinya cenah di mana kieu dikagali beak kujin sia modar teh heula di Banten mah komo di Banten oba aya titik-titik sejarah teh buka oh iya di anu asli kieu aya emas sempung gede kieu nyisingna maksudna asli masuk ka mana mah heran asli emas balokan parah ya Allah ya Indonesia pohara
di samping anu dititipkan di Swiss Bank Dunia eta makan dokumen lain emas anu dititipkan di dituna baca ke orang sejarah Masya Allah kami pohara. Nah itu bakal aya huru-hara bakal aya huru-hara di saat mana mali bejakeun saat aya perubahan di negara demi dan demi tadi itu ada demit seperti itu. Masya Allah kari ya Indonesia diperebutan teh lain sakadar ku Amerika lain sakadar ku Inggris lain sakadar ku Prancis jeung ku Belanda tapi Jepang ge hayang ka Indonesia Cina hayang ka Indonesia berbagai negara sadunia kabeh neul ka Indonesia sebab di Indonesia naon eueuh di Indonesia manusia ada sing garitek atuh ka Karawang aya ka Purwakarta aya ka Subang aya di Bandung aya hayang neuleuh trilik di Bali geus kusur kuaha hayang cenah ongkos tegro atuh tinggal ka ditu bae ka Papua Ambalaya sih lengkap di Indonesia menu kasep ujore Ambalaya manusia berpikirnya cerdas emang anu panggilanna bisa nyeun mobil saha nu sabenerna mah Indonesia anu nyeun kapal Indonesia ngan ditutup di Bareuli anu bisa nyeun kapal mobil bisa hiber Indonesia tenaga surya Indonesia jelemana langsung ka imah kula bebeja waktu teu diterima ku Pak Harto ceurik manehanana karena nyari-nyaritakeun ini di Indonesia gelasnya sudah ada lengkap 1 2 3 5 sampai 4 5. Nah kalau kamu di sini ntar gelas mana sebab ini udah ada yang punya semuanya ceritanya seperti eta nah jangan kan ke Jepang dibelikan ke orang Jepang wari aya di Jepang Indonesia pembunuh darah dingin paling hebat Indonesia di kumaha tuh di barat lamun ngabunuh teh kejem di barat mah di barat ada ngabunuh teh aku hogak heula di Parahyangan mah diajak ngobrol seseria bari seuri bari ngabunuh di mana aya di luar negeri malah aya di Indonesia bari seuri cegrok entas ngabunuh teh seserian goblok nu coba Indonesia gua lengkap di Indonesia Masya Allah tepuguh teu karuh nyiptakeun nu edan sa Indonesia Ambalaya di mana aya nu edan rombongan kos kitu atuh Jawa Timur nu edan Jawa Tengah di Bandung nu edan di Banten nu edan kok serempak amat sih nu edan bisa nyiptakeun nu edan sagala di Indonesia nah juga adalah gua edan beneran tapi bener maksudnya bisa di Indonesia nu nyeun igomah di Mekah eta kurang Madura Masya Allah kan mahal eta puluhan real kurang Madura mah diciplak persis jasa atuh wala real wala rupiah atuh orang Arab lagi bingung aing ngaluarkeun jasa kita pieun nu cari cing gowa amat cengkeun aing nyiptakeun igomah teh mun sakurang mah 1000 tapi ieu Ambalaya amat jadi ribuan kieu barang di deuleu aya igomah barang di deuleu aya igomah eta tangkorak Madura sabaraha puluh tahun karena katangkep Masya Allah nyen sim bisa orang Indonesia percis nanaon lagi di timiti nu bener datakan nu teu bener lengkap aya di Indonesia ya gele polisi hantem-hanteman terus pokoknya mah tidak boleh ada ganja tidak boleh ada narkoba nya polisi nu ieu anu ngaberesan narkoba polisi ieu anu ngadatangkeun narkoba lengkap ayo kami di Indonesia mah ayo polisi tidak boleh ada narkoba harus diselesaikan harus dibersihkan tangkap beritakeun ieu mawaan narkoba selesai Indonesia Masya Allah wah kurang bener ya tapi orang teu nyogok eleh ke di meja di hakim kurang salah tapi maka duit bener ieu kurang kumaha hebat di Indonesia di Indonesia mah jadi presiden jadi putuskeun hati penting di negara mana dia keur carita hebat di Indonesia mah keur carita hebat di Indonesia ngau masalah di Indonesia jadi bae bila perlu memeh subuh lah waktu wiridan Indonesia istimewa di Indonesia kurang naon hebat di Indonesia
Aja ku bantu ya ku mah biasa bae. Masalah. Seuri sia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون wallahu a'lamu bimuradihi takhadhu dari akan ya Yahudi lan Nasara ahbarahum min pirang-pirang ahbar Yahudi ulama al-Yahudi tegese ulama Yahudi wa ruhbanahum lan pendeta Nasrani badan Nasara tegese pirang-pirang kang ibadah kaum Nasara arbaban ing pirang-pirang pangeran min dunillah kang tetep saking salian Allah haitsu tabauhum fi tahlil ma hurrima wa tahrimi ma uhilla sakira-kira aran tatawangan utia Yahudi lan Nasara ing ruhban ing ahbar ing dalam ngahalalkeun barang kang den haramkeun ya malan ngaharamkeun barang kang den halalkeun ya wal masih habda Maryam lan ing Isa kang putalanan Siti Maryam Uma umiru lana lewarana dan parenta ya Yahudi lan Nasara fit Taurati wal Injil dalam kitab Taurat dan Injil liya'budu angin darpun nyentanya rarembah ya Yahudi lan Nasara ya'budu tegese kalawan yen nyembah ya Yahudi lan Nasara ilaha wahidain pangeran kang suci la ilaha illahu kang ora pangeran iku mawjudan ing huwa ya ilaha wahidah subhanahu maha suci ya ilaha wahidayan Allah tanzihan lahu halinga bersihakeun lahu gade Allah amma yusyikuna saking barang nyekutuakeun ya Yahudi lan Nasara yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma walau karilla an yutimma nurah walau karihal kafirun wallahu a'lamu bimuradihi yuriduna ngarepakeun ya Yahudi lan Nasara yen temadepakeun mademakeun ya Yahudi lan Nasara nurullah ing cahaya Allah syar'ahu tegese syarana Allah barahinahu lan pirang-pirang dalil Allah ya fahim kalawan pirang-pirang ucapan Yahudi lan Nasara bi aqwalihim fi kalawan pirang-pirang ucapan Yahudi lan Nasara fi dalam itfa ayat ya Allah malenya gasap Allah ila yutimangin yen tanyampurnakeun ya Allah ya sirat tegese ngalahirkeun ya Allah nurahu ing cahaya Allah walau karyal kafirun lan sanajan sengit sapakan kafir kabeh dalika ing mangkono ayutim هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
liyudhhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wallahu alam bimuradihi wa utaya Allah allazi arsalaiku kang utus ya allazi rasulahu ing utusan Allah atawaladi Muhammadan nyatane kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga ngawi rahmat sapa Allah ing atase Muhammad lan muga ngawi hormat Allah bil huda kalawan pituduhane Al-Qur'an wa dinil hakilan agama kang hak diuzirau derepen yang tangalahirkeun ya Allah indi nalak bihi ulinu tegese ngalahirkeun ya Allah indinul hak atawa yulihi ngaluhurkeun ya Allah indinul hak ala dini atas agama kulisa kabeh jamil adian al-mukhalafah lahu tegese kabeh pirang-pirang agama kang nyulayan lahu garwa dinul haqq walau karihal musyrikun sanajan sengit sapa kang musyrik kabeh dalika ing mangkono-mangkono iza sakumaha kamari Yahudi ngajadikeun kaki Uzair sebagai ibnullah, Nasara ngajadikeun kangjeng Nabi Isa sebagai anak Allah. Pohar qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nyana ngajaradikeun seperti eta dengan sakadar omongan-omongan manehanana hungkul padahal kekuatan sanunita tuh kikituan teh tapi kujana dijadi gila kelanjutanan Yahudi teh ngabogaan kiai disebut ahbar. Kiai Yahudi ngaranna ahbar tina Hibrun ahbar eta kiai wah istimewa kiai Yahudi teh lalaga biasa kiai hebat cara urang kan agama baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa agama teh Yahudi ngaranna kitabna Taurat kiaina disebut ahbar karareba diangkat darah di wali biasa lamun di Kristen Nasrani ngarana ruhban eta ahli-ahli ibadah disebutna pendeta orang-orang suci ngarana ruhban pendeta nyana mah geus teu mengenal dunia geus ninggalkeun dunia kawin ge geus embung kawin ge kawin geus embung air jeung mah biasa dan kawin embung habeh disebut orang suci aya kos kitu tah di Nasrani wah tah sanggeusna baheula Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa teu aya Uzair anu hebat teh kehebatan Uzair teh kasaksian ku kaum Yahudi sehingga dianggap anak Allah. Setelah Kangjeng Nabi Isa teu aya eta ge sarua para ruhban-ruhban teh musyawarah ngayakeun keputusan pangeran teh saha ja Isa mapan anak Allah. Disebut ayat konsili eta teh memutuskan yang jadi Tuhan itu siapa. Kurang dicaritakeun nanaonannya pangeran sih diputus ku urang teh mah ge DPR teh mah deuk salah dek bener nyana MPR teh anjeun keputusan jadina rancangan undang-undang atawa iya daun gara-garana di kabupaten
kabupaten teh lamun nyeun satu keputusan daerah berarti ngaranna naon teh ngaranna tuh sia mah dibatur nya hoge aya mah hayang nyaho ti sia khusus geus batur geus ngomong karak ngaranna teh mah iilueun kos kitu tah eta bisa dimusyawarahkeun ku urang sok obo ayeuna otonomi daerah nyeun urang aturan-aturan khusus di Kabupaten Tangerang jadi we perda masalah nya ari ieu mah deuk mutuskeun siapa sih yang layak jadi Tuhan model ya kamu model disebut konsili 2 kali di Nasrani tak iya diabadikan dina Al-Qur'anul Karim ittakhadhu ahbarahum arbaba kaum Yahudi teh pada ngajaradikeun ka kiai-kiaina ulama-ulama Yahudi anu dianggap hebat di kaum Yahudi teh kumanehanna dipake tatanggelan tetengger awalna kadirna dijadikeun pangeran Masya Allah ku bodoh-bodoh teh ittakhadhu banahum arbaba itu kene kaum Nasrani kaum Nasrani teh ngabogaan pendeta-pendeta eta pendeta-pendeta teh ku hebat-hebatna pendeta diganggap ku manehanana pangeran maksudna okos pangeran henteu ai dijadikeun pangeran mah cek Imam Jalal itu tabauhum fi tahlili ma hurrima wa tahrimi ma uhilla nyana manut pisan ka pendeta sehingga nu tadina diharamkeun ku pendeta dihalalkeun bae nu tadina di zaman Kangjeng Nabi Isa haram ku pendeta dihalalkeun milu bae di zaman Kangjeng Nabi Isa mah kapan ai masalah itu dosa mah dosa bae kudu ditebus make duit teangan sebagai di Taurat teangan sebagai di Injil aya penebusan dosa melalui bayar tebus aya tobat ka Gusti Allah tanda-tanda tobat tanda-tanda diterima aya engke tanda-tandana ari kitu mah kudu dibeli bener ge mabok diharamkeun halal yang penting tebus dosana zina diharamkeun kuari mah jadi halal tebus dosana kos kitu sebenarnya mah asli tapi para pendeta teh ku hebat-hebat da manehanana nyampekeun ka umat Nasrani dengan lemah lembut bagus jeung manehanana menjaga diri pendeta pun sangat menjaga lamun geus disebut pendeta orang suci dahar geus teu sembarangan bila perlunya na kadeulna geus teu dahar-dahar di mata kaum nama di jero mah biasa nguah biasa tah ka awewe jana manggis bangun sahwat teh padahal mah sabaraha anak nu terjadi di gereja loba geus jelema nya lagi atuh jika nikmatan dunia mah diingan eta-etana nikmat dunia salasa cenah faltu tabar nikmat dunia mangan tilu sok hitung kumaneh hiji naumun molor ku ngeunah-ngeunana keur ngaji geus kanikmatan dunia eta geus besi aya di sisi urang nu keur hees jangan diganggu mending rantai bae naumun eta kanikmatan dunia eta batak lamun jelema geus teu bisa-bisa hees atuh dokter urusanana ye waduh udah 3 hari cara saya udah nggak tidur
paling sedikit tidur juga waduh nggak nyenyak kayaknya nanti sih hirup kayak nih ya tidur peti ayah nunggu saminggu udah bisa sare wah lelah tuh ayah nulu batring hes datang kabarintit batan lagi mestinya hokaler kidul kita malah mun perang manis banyak nama kabom eta naon nomor kedua na kublatun ngesun teh ngecup eta teh kanikmatan dunia sok gerage ente kawin jeung nini nu telok dikat cium gerage nini atuh waganing anu sok di bibir teh naon karang-karangna anu sok di bibir teh anu hidung buleut segede kieu sisig nini eta nomor katiluna wa idkhalu zakar ngasupkeun si ujang eta lima dunia eta sakit yes tah badak moal pendeta teh ya teu kawe bohong kadik bohong aya ge di jero majelis teh aku ari ti loka wewe ai buringas kadang-kadang make jas kulantaran memang eta mah tugas kadaluarsa geus manfaatna terus dibawa ke dokter ge gide ini mah harus dipotong aja tah geus kolot ieu mah geus sunah naon padahal mah lalaki mah bakina ya lalaki ka umur 95 tahun kawin karang da bengsrat setenya kan da bengsrat da bengsrat teh artina pernah kawin ngan teu katoel ku salakina nu kitu ngaranna da bengsrat tah eta mah orang kampung rada kembang mah namun bahasa orang kampung di pondok rada kembang ngaranna ai rada bengsrat mah kota ye atuh kudu bisa ngabedakeun tah eta rada bengsrat ya kawin tapi teu ditoel ku salakina nah bari kawin ka lalaki umur 95 tahun reuneuh biasa ngalahir atuh aki-aki bongkok nangis aing sieun raga gue teh orok atuh masalah lalaki mah masalah jasa emang kos kitu lalaki mah baki na lalaki mah terus bae cenah si eta mah teu atuh lain deui eta mah impoten ngaranna tah Yahudi jeung Nasrani teh ngajadikeun kapara kiaina ahbar ruhban pendeta-pendetana dijadikeun ongkos pangeran tina jihad nurut luar biasa ke para pendetana masyaallah karim bahkan wal masiha ibnu Maryam kangjeng Nabi Isa alaihissalam dijadikan sebagai pangeran ibnullah pangeran anak pangeran bapak pangeran tetangga pangeran uwa cak Nasrani jauh di negara aing mah begitu kuare Tritunggal Ruhul Kudus kok bisa jadi kos gitu ya etalah hasil konsili permusawarahan para penggede Nasrani ngajadikeun pangeran ka Kangjeng Nabi Isa pendeta-pendeta ieu adalah penerus pangeran disebutna arbab seperti pangeran dina keputusan-keputusan ya Allah nyaritakeun kiai-kiai maya kiai Yahudi ngaranna ahbar kiai Nasrani ngaranna ruhban ai kiai Islam ngaranna ulama atawa kiai teh cek Abuya Cadasari mah kiai ki julukan kahiji jelema yahi ya Allah jadi kiai teh anu sok ya Allah lain ya proposal lain ya Allah ya ilahi eta kiai berang jeung peuting teh ki yahi ya ilahi
geus lamun kiai anu sok ka pendopo segala proposal segala di partai atuh teh mah lain kiai nu kos kitu mah jaeta meureunana di partai jadi ya Golkaru ya Golkaru ya Golkaru ya PDIU ya PDIU kagadil sia ya naon deui hiji deui partai nada ya Perendewiu Perindo teu bareres tah ya ilahi kiai itu mah carita Gus Dur kiai Islam jeung pendeta jalan-jalan mau mengelilingi Indonesia duaan nya teh gitu begitu asup naik helikopter pertama cek kiai Islam teh silakan pendeta duluan ya nyana asup ke helikopter nyana ngomong haleluya kan gitu bahasana cek kiai ini bukan haleluya helikopter tapi saya baca haleluya ini bukan helikopter enggak naik kalau oh iya jangan dulu negara-negara daerah turun di satu tempat enggak disediakan bis kuari kiai Islam muslim ditahdirlah silakan Pak Kiai masuk oh ya langsung bismillahirrahmanirrahim ini bukan bismillah bis kota cek Kiai Yahudi udah satu-satu cek Gus Dur bisa adu Gus Dur iya ayah baik tapi kok Gus Dur diterusin kamu kan tahunya cuma bis kota aja di Islam itu ada bismillah lain lagi dengan bis kota kayak apa bentuknya dia mah yang Rahman dan yang Rohim wah Gus Dur jago jasanya bentuknya ya Rahman Rohim enggak maksudnya modelnya ada modelnya Rahman dan Rohim kayak bis kota enggak wow dia melebihi dunia besarnya enggak paham makanya masuk Islam ntar paham iya beda Gus Dur sok macem-macem aja gitu aduh insyaallah kan inget ke bis kota sok inget ke iya teh ya naon kadang-kadang konekturna orang Batak itu lain cerita naon ieu cerita konektur orang Batak terus kenapa pan teh nyahoeun agama orang Batak sebagian maju ragag jadi konektur ragang nangkara kan gitu tah molotot baik kan masalah ya cerita molotot doang supirnya kan turun terus digide-gide kemana nyebutlah kau nyebut nyebutlah kau jadi nyana terus baik nyebutlah kau ya nyebutlah kau datang ke pahen nyebutlah kau orang Batak teh jadi paena teh geus lain-lain loh nyebutlah kau hos bae tah sing hade MTG beusi MT keur di jero Golkar inget Golkar oh iya Golkar padahal kiai hos teh Golkar Haji Pendi oh namanya Ridho tapi itu sih Ridho setengah lah aduh Masya Allah semacam-macam neta cerita pendeta ngajaradikeun ka para kiai-kiai nate kos pangeran dina pada nuturkeunana pohara halal jadi haram haram jadi halal teh dituturkeun bae padahal mah wa ma umiru illa liya'budu ida
kitab Taurat jeung dina kitab Injil teh padahal mah teu dititah teu diparentah kecuali Yahudi jeung Nasrani teh kudu nyararembah biaya bulu tegas sama ibadahan ilah wahidah pangeran hiji sarua baca geura dina kitab Taurat baca geura dina kitab Injil teu dititah mangeranan ka Isa mah nabi teu dititah mangeranan ka pendeta eta mah sakadar penerus Nabi Isa teu dititah ke paus nya nama hanya melanjutkan lamun dibaca Injil nu asli Tritunggal eta mah hasil konsili anu aya ge pangeran teh ilah wahid hiji pangeran nu kos kumaha anu la ilaha illahu nu teu aya pangeran kecuali hijiane Allah subhanahu amma yusyrikun maha suci Allah dibersihkan ku Gusti Allah teh tina pangeran-pangeran anu disekutukeun anu dimusikeun ku kaum Yahudi jeung kaum Nasrani make jeung aya Tritunggal make jeung Uzair ibnullah make jeung Isa ibnullah ti dituna baca Injil nu asli baca Taurat nu asli perintah kecuali liya'budu ilaha wahidah hiji pangeran Allah la ilaha illahu pangeran kecuali Allah subhanahu maha suci Allah tina keyakinan pangeran-pangeran nu dimusyrikeun ku para kaum Yahudi jeung Nasrani nu mantak manehanana ngamusyrikeun teh sebab boga maksudna diabadikeun ku Gusti Allah di dieu besi urang teu nyararaho dijelaskan ku Gusti Allah teh yuriduna yutfi'u nurallah boga maksud para kaum Yahudi jeung Nasrani teh rek mareuman kana cahaya Allah maksud cahaya Allah teh syar'ahu wa barahinahu syara-syara Allah jeung dalil-dalil burhan-burhan Allah jana dek maruman teh biafwahi make omonganna hungkul sakahayang manehanana rek gawekeun Allah ku teu percayana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dendam Yahudi ningali kekayaan Kangjeng Nabi berjuang dengan waktu anu singkat tetapi keberhasilan dan pohara diacak-acak mau takon para Yahudi jeung para Nasrani Mekah muslim kabeh hanya tinggal beberapa gerintir Madinah gitu kene keluar di tanah haram Mekah jeung Madinah masuk Israel dan masuk Eropanya dan lain-lain sebagainya tidak aya teu upaya tapi ternyata horenganan jelema dendam terus bae nya membangun kekuatan ti Kangjeng Nabi berjuang teh datang ka ayeuna geus 1400 sabaraha 40 tahun 1040 tahun Masya Allah geus dikuasai berbagai sektor ku Yahudi hayang sia ku aing baheula kekentong aing leluhur aing nu ku aing dianggap orang hebat nu ngaran Abu Jahal nu ngaran Abu Lahab jeung berbagai-bagai tokoh-tokoh Yahudi jeung Nasrani ku Muhammad dihancurkeun waris ya ku aing Masya Allah karim geus dikuasai dunia kuari keur aya di tangan Yahudi nyana geus siap
berlapis-lapis jana membangun kekuatan. Lain sakadar di Timur Tengah unggul, Eropa, Asia, Australia dibangun kunyana supaya sujud kabeh ka Yahudi. Dibuat kunyana multi. Nungaran Amerika, nungaran Inggris, Belanda, Prancis, Jerman sudah menjadi satu kesatuan. Negara-negara lain ge kudu tunduk ka aing. Asia Pasifik kadir. Indonesia bagus semua bisa keluar di Amerika, bertekuk lutut keluar di Amerika, awas ya dibom siapa geus teu bisa kukubaha nu aya teh urang mangan sakadar wayang Amerika deuk lumpat ka mana politiknya nu ngendalikeun mantak ku hari lamun teh aya perubahan di negara Indonesia tentang aturan-aturan rancangan anak ulah kaget sebab dipaksa kakarak soal jilbab engke perkawinan soal laki jeung laki homoseksual lesbi kudu aya perkawinan baheula hanya di Prancis, di Inggris, di Amerika bakal terjadi di Indonesia engke moal aya suara-suara ada dengungan-dengungan Al-Qur'anul Karim makin digiring tapi dicoba heula hudang apa henteu coba di Indonesia cekel ke kentong di berbagai organisasi naon kebutuhana tah sebabnya anak pemimpin aya anu kira-kira kadeuleu bangun endeg hudang bubarkeun HTI bubarkeun FPI hampir dan lain sebagainya tuh masalah artinya eta mah atuh kepentingan konstitusi urang waktu sepira urang tetapi seperti etalah kaya ternyata kiai salaf ieu nu rada kuat teh bere duit sia ngeungkeuy lebaran ke pendopo hina kadeuleuna teh dibere duit sabar duit karapun oh ya Karim ya Allah dah lain masalah duit tetapi kadar kekuatanana deuk di mana datang ke mana seperti etalah terus ekonomi dikuasai ku Yahudi, politik dikuasai ku Yahudi. Urang teh ternyata dijajah melalui politik, dijajah melalui ekonomi, dijajah melalui budaya. Kedah harudang budaya di Indonesia teh. Hayu ulah ke Arab-Araban. Ulah orang teh mencintai Arab teh, ulah orang berkiblat ke Arab dina budaya teh. Sebab di Arab aya Kangjeng Nabi, udangkeun budaya-budaya. Masya Allah, eta Purwakarta anu tatadina negara 1000 Quran, kuari menjadi budaya 1000 candi. Dirobah, ya Allah. Tadina Tangerang dijadikan budaya dijadikan budaya 1000 kelenteng. Haji Peni geus mau obor bahaya siapa di belum jeung irung-irung sia ya siapa wow nyieun obor loba jasa Haji Peni kamari ieu Masya Allah korengan nang kalawi tatangga beak kabeh ya Allah je bahaya jarang Tangerang dirobah geus urang Tangerang makan bodoh orang Tangerang bodoh politik bodoh organisasi bodoh Tangerang mah diakui ngan mengaharipan jelema bodoh makan bidu paculing geus dibawaan geus nyawa aturan bukan nambah digedoran we sasaha halos ieu bodoh ngaranna kan aya nu nyawa aturan eta atuh gina ieu mah pokona paeh pokona mah aing jihad fisabilillah nyawa jihad jauh lain bodoh atuh ngaranna tah gali seputar Serang Pandeglang berubah kiai-kiaina geus dicekokan ih bake ciu Masya Allah ya Karim di karuah aja Pak debatek lamun aya kiai santri balik ka ieu mah aju magahan ngaji santri nangan G20 30 tapi nya teu kasisi teu kagigir tah eta tanu kuat mah dibanding jelema nu lalancongan hidup cak beuh dihandap mati itu
Masya Allah kari pae agama urang beker nyaritakeun agama kamana panjalindungan anak coba lamun kuari urang nyaritakeun geus teu satu suara sebab aya kepentingan baheula keur urang leutik mah kabeh nyaritakeun satu suara Sabang sampai Merauke keur carita nasionalna bahwa bunga bang haram di mana nanya Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten haram banget kredit baheula satu suara haram ya des ya besok nyokot duit kelembungan eta kolot baheula kan kos kitu ngomongna ge kelembungan eta teh kredit sia des ya besok tadi kita Batak duit kelembungan nu berean sia masih terngiang-ngiang di cili urang aku hari ditangtangan ku kiai ya saha nu ngaharamkeun anak ngaji deui ban geus kos kitu kan kiai nu bener makan embung adu masalah bisa bodoh tuh nyana orang-orang masa kiai jeung kiai ribut teu kiaina teu ngaji teu kos kitu nyana nu teu ngaji dia tukilan waktu di bawah tukilan ka Abah di Sukabumi tukilan kreditan tukilan bunga bank di deulean aya jambul jawaban sagala tutupkeun geus teh kudu dibaca cak Abah inget betul Masya Allah kiai kumaha cenah ieu terus saya datang ka ieu ditangtangan punyana saha nu ngaharamkeun tanggung jawab baik di akhirat aing berhadapan jeung Allah budak Masya Allah karita si kiai tapi ulah keur carita engke di akhirat di dunia na bae ge kiai anu ngahalalkeun bunga bank teh jeung ngahalalkeun kreditan geus sabaraha kiai begitu maot bau mayitna tanda ieu tanda ulah carita di Indonesia keur carita kejadian di Mekah Kiai Wahabi kan jadi pemikiran orang Mekah ketika Said Maliki maut ribuan manusia turun ke handap ribuan teh lain lalagan jutaan manusia ngiring nguburkeun ka Said Maliki orang Mekah kaget Wahabi di kerajaan kaget seorang manusia hanya Said Maliki jutaan manusia di berbagai negara dararatan nggak ada hanya untuk takziah ayat kiai gede malah disebutkan kurang ngaranna kiai nu di Mekah Kiai Wahabi nu ngahalalkeun kreditan ngahalalkeun bunga bank anu keras jasa di Mekah teh eta teh lawan Said Maliki teu perlu diceritakeun ngaranna pae eueuh nu ngalayat nu ngiringkeun ka kuburanna jadi buah pemikiran di Mekah eta Masya Allah araneheun ko Said Maliki di Pakistan datang, di Yaman datang, di Turki datang, berbagai negara, di Indonesia datang, terus pugu orang Saudi Arabia nah, jutaan manusia aya naon sih di Said Maliki jadi buah pemikiran sengit jasadnya begitu diturunkan sengit tetapi kiai nu eta tah Masya Allah can dikubur geus bau bahkan si ieu mah hirup keneh ge bau sehingga dia ulah deket-deket pikir ada kambo buku eta mah nyanangan sakadar melakukan kredit doang bau Masya Allah ieu mah ulah wakal geus bae di jero kubur hari rupna kene ieu eta tanda eta kos kitu teh tanda kula maja henteu kudu geus mararaot masih kena hari rupna keneh ge kiai anu tadina hebat dituturkeun ku masyarakat begitu ngahalalkeun kreditan langsung saat masyarakat secara rembungeun dipimpin ku maneh eta tanda berarti ridho Allah sakit geus cukup sakit geus cukup kos kiai di partai ieu mah keur zaman Golkar nu kuari mah henteu teu beda ieu mah keur cari kiai lalu Garut bae lo Tangerang Serang Pandeglang mah eueuh nu ka Golkar baheula eueuh insyaallah hararebat kabeh aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di Garut kula kan kaum di Bandung kiai moal disebutkeun ngaranna hebat jasa di Garut Masya Allah suka Golkar nu mun hayang nyaho kiai eta
samsiah di luar kepala. Nyaho jasa tamang sampai alumni teh jagona ngaji campur Jawa aja. Wah, di arajian kiai sub ka Golkar jadi DPR manehana. Amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Selesai. Tasik teu kudu bejaan. Teu kudu maot si jelemana. Masyaallah sub ka Golkar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Bandung ke belah desa di kota teh bangsa 5 obor lah. Aduh jauh teman. Teu beat senda jepit dia gedem. Oh teman tuh jolok hebat ya deh. Sub ka Golkar selesai. Eta ridho Allah berarti. Sebab inti nama Golkar teh harita ieu mah harita. Nyana ngalaksanakeun tugasna di luar aturan berarti teu adil. Kiai ngadukung kanu keur ngalaksanakeun teu adil. Allah ngutuk. Ayeuna mah saboda ieu mah cerita kamari mah. Zaman bapak kolot urang, zaman bapak urang. Ayeuna mah wallahu alam. Atuh ayeuna mah wallahu alam ieu kerja. Ieu cerita. Gula sembarangan. Kula menyaritakeun kitu ge saha nu tanggung jawab agama hook. Saha ieu henteu rek nanaon henteu ngan saha di lembur teh patanya. Saha sakitu doa. Pibatureun teh saha? Ye, lamun kudu dibejakeun ye. Lillahi ta'ala Allah. Ieu al-haq we Jakarta. Di Jakarta teh jauh-jauh. Aya hiji kiai hebat beuka implet ku masyarakat berarti aya ikhlasa kaharti hebat kamari ieu zaman Ahok teh ngadukung Ahok cuma dibejakeun ge alal haq wari dibejakeun sote lain erek nyaritakeun manehanana lain sia sing hade sebab pertanyaan di lembur ya aya aturan imam direvisi keur naik imam Jumat turun coba bahaya teu banyak kiai diturunkeun di didinya kiai Haji Pendi mah turun emang aing mah turun sorangan goblok ieu kiai keur satu bae turunkeun kan tetis tapi kan gerak Allah di Jakarta hiji kiai hebat ketika Ahok kabari teh dilengserkeun teh nyana ngadukung penuh bahkan silaturahmi Ahok mah kadinya nyaho silaturahmi nyaho duit kadinya. Guys, selesai. Tuh masalah kan? Tuh masalah. Tapi kabelah dieuna ngaji di masjid makin surut. Ketika nyara diondang nikahkeun tatangga geus embung sasalama. Gerak Allah kan berarti. Gerak Allah takos kitu teh. Nanyakeun masalah nu tadina kanyana kuari embung. Embung urang ke kiai nu sajen mah. Ku hari aya sabaraha kiai. Becenah kiai nyaho bae. Uang masyarakat teh laporan ge wis. Arep diganti ku kiaine di masjid itu. Majeneh kiai mun ganti batu ulah jauh deui kiaina ngan nyana-nyana doa. Cek nyana teh tuh itu diganti mah ieu masyarakat arem bunga. Kecuali aya. Eueuh mah gantina ulah waka. Tapi kami mah jarang bunga ngaji. Geus mendingan ulah ngaraji. Atuh ngeunaheun teh ulah ngaji mah. Iya mah cerita kula mah imamnya imam geus teu meunang jadi imam da kumaha Masya Allah eta kakarak hiji di sababaraha tempat ngan teu ngaromong bae masyarakat Masya Allah kan tuh kan mun dicaritakeun loba teu aya maksudna naon maksud teh nu geus mah kajen geus nu encan tuturkeun hayang amalnya sipun sia. Ya urusan pemilu engke bae teh mah ulah kudu ti kuari engke bae urang ngasup ka TPS mana nomor duit wih bener teh kiai tun teh goblok sia mah bener bae deui
Iya kula biasa anu geus laporan tatarina santri boga 100 dibejakeun sote lain-lainna naon sing deh kuari tinggal 10 santrina Masya Allah datang ke kula mal bejakeun di mana jak gaji cedak kula aja biasa cek manana kiai kula aja biasa teu roba kek kok bisa kos kieu kumaha horenganan kamari keur zaman PDI teh atut nyana jadi nyana jadi tuh kula ieu kuari emang kula teu jauh gitu kaler bagian sepatan mau kabaca teh kiai belah dia belah raja dan lain geus puguh teh mun laporan mah beuti rangkas di Pandeglang karunya tuh terimbak mah naik nya mah ye nya mah kadeleuna doang ngadukung ge padahal mah teu lah nih masih hade kos kitu teh eueuh ridho Allah sakitu jagona di Cianjur geus cenah kieu ulah ngedongeng-dongeng teh mah dongeng kos kitu bae dongeng kos kitu bae mah ieu karunya ye ka kiai keok jasa masyaallah Cianjur aya nu hebat kiai teh dinten teh ge komo di Cianjur mah kahieuman ku gentur caritaana sanajan nyana teh aspek atuh hebat eta di Bandung kuari keneh ge kuari keneh nu hebat kiai teh jago ngajina teu kudu dicaritakeun santrina 2 tingkat pondok begitu pilkada nyana pohara ngaji di pendopo dan lain-lain sebagainya eueuh hiji-hiji acan santri sapotong ge sapotong nggak menek nyata gaji naon bah masyaallah nyawa kula di Bandung Garut cenah kiai anu mah maju sakolana ieu mah nu lain sakola nu salafiyah sakola memang ngajurus ka dinya kula mah tilok ngomongan naon kanu sakola emang nya namanya nyatuan dirinya gupak di dinya masalah tapi teu jadi tetengger nu jadi tetengger mah tah kiai teh anu kopeana ge menyon paling song aduh kadeureuna ge hideung lain koneng lain tak kopea aduh samping lagi geus tilok kena istrika posper geus bagan tapi jadi tetengger zohirna kos kitu batinna eta mah leuwih nempo batinna sih nempuna zohir doang batinna ieu teger ya sebenarnya mah nu kos kitu teh masyaallah naon nanya ka nya tah teu nyahoeun tah eta jadi tetengger ya Allah ya Rabbi iya cerita yuriduna yutfi'u nurallah nyana berharap dek mareuman syara Allah agama Allah burhan-burhan dalil-dalil Allah yakni Al-Qur'anul Karim nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afwahihim ku omonganna sabae padahal Allah tenahan ngahalangan kana pamareumanana Yahudi jeung Nasrani sapira makhluk atumanehna mah dengan cara-caranya na aiku Allah ditahan matu babarieun ya Allah mah pangeran illa yutimma nurahu kecuali Allah nek nyampurnakeun ka agamana ya nek ngalahirkeun walau karihal kafirun sanajan para kafirin Yahudi jeung Nasrani khususna keheuleuh ngahalangan Allah ndek ngaluruskeun nyampaikeun ngalahirkeun ngajelaskeun atuh jelas
Kangjeng dihalangan dek dibunuh. Allah dek ayutiman nurahu. Sadetik deui Kangjeng teh lamun urang nyarita ya Allah lamun lain pitulung Allah benang selesai Kangjeng Nabi. Tapi teh kitu dikobokna geus kudu kitu perjalananana. Urang mani mun nyaritakeun sejarah Kangjeng Nabi ketika diudag-udag dek dibunuh ya Allah Abu Jahal geus datang ka luhur ka deulek sukuna ku Kangjeng Nabi. Kira-kira nyana ngeuleuh ka liang eta atuh geus Kangjeng Nabi beunang. Ya Allah ya Rabb. Tapi kunaon atuh kaluhur mah kaluhur, kunaon atuh teu nempok. Sakadar kehalangan ku rahmat doang dinya. Masa sih Muhammad asup ka jero aya naon lancah di dinya? Teu mungkin. Komo aju aya manuk dikukur endogan di dinya. Babarieun Gusti Allah teu mungkin jagian ada. Turun deui ka handap. Salamet Kangjeng Nabi. Eta teh wa ya'ballahu illa ayutimman nurah. Padahal geus diselesaikeun ku Abu Jahal. Masya Allah. Ieu bahasa yukfi'un nur Allah teh majaz cek ahli bayan mah bisa dijadikan majaz mursal asli bisa dijadikan itu istiarah tamtsiliyah. Bisa dijadikan istiarah tamtsiliyah tah boleh ngejeroan ngaji tah asal kos kitu bae gitu. Nah lantaran di dia cahaya nur didapatkan karena Allah cahaya mapan berendanan kudu kadeuleu cahaya padon poe cahaya lampu cahaya mencuri dan lain sebagainya kuanon kuari didapatkan karena Allah pun kitu man nuru syamsi nuru lampu nur nusuk di kompatnya non kadang-kadang patromat nur lampu patromat ngeunah ieu didapatkeun ka Allah nur Allah atuh nurna berarti didapatkeun ka lapan Allah ieu teh pasti lain cahaya kitu tah aing ngaji teh nah pikir masa sih nur didapatkeun ka Allah kudu ge nurul syamsi nurul qamar cahaya panon poe cahaya bulan kaharti kurang cahaya patroma kaharti cahaya lampu kaharti kok iba cahaya Allah bisa-bisa engke oh berarti Allah teh kos lampu cahayaan budak boh asal anu ngagenyai Allah ya asal anu ngagenyai Allah ya tah matak dina Allahu nuru samawati wal ardi masalun nuri kamishkatin fi misbah al misbahu fi zujajah Allahu nuru samawati urang dihartikeun make lafaz atuh malalurtad sing hade aya nu norekat hayang kapanggih jeung Allah di mana kapanggihna asal cahayaan we kapanggih di mana dalilna Allahu nuru samawati Allah teh cahaya langit jeung bumi sia hayang cahayaan kumaha we kan cenah ieu zikir illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lamun teu cahaya-cahayaan bantingkeun hulu ka tembok jeger burijai ha Allah goblok itu coba masa kos kitu tah turunan Tasik tah kos kitu teh Tasik ndeka Allah nahan nyasam nyasam eta nu kos kitu ngaranna tah watak torekat bae mending digantung teh jelema torekat terus itu salah ya arti ganda nur didapatkeun kana Allah kajian kuku ngahage ieu lain cahaya bisa oge disarahan ku Imam Jalal nur Allah ta'ala syarahu wa barahinahu dong kan itu brebe jaheuh jadi nur teh ku ari dijelaskeun syara ai syara teh hukum nu aya dina agama bisa bae nur teh di mana agama geus atuh perkara mah yuriduna yutiu nur Allah teh dinallah cahaya teh orang agama atuh kuari mah nur di manaan ku syara atau di manaan ku din atuh kuari mah makekeun hiji kalimah lain dina parantina nu kitu ngaranna majaz tu majazum kalimatun usumilat bi ghairi aslin lahu qad udiat
Oh, beak saton bisa atau ke situ kan? Nyokot beas, mondok saton beak karat bisa kan? Ya cak ya jakal mah teu satontonan cenah. Di mana tuh di sana? Jakal mah milu bae jeung babaturan. Mah beas henteu. Oh. Eta. Ya, geus eta nur di depan Allah. Tuh, wajas. Jadi atuh kuari mah bisa disebutkeun istiara asliyah, bisa kurang dijadikeun istiara tamtsiliyah. Tinggal dilanjut-lanjutkeun bae kuari. Geus atuh kuari mah yuriduna yutiu, maksudna mareman teh berarti di dieu artina ngabohongkeun, ngarusak. Sebab ai mareman mah meureun kana cahaya, kuari cahaya teh geus diganti make agama, ai agama pan lain dipareban dirusak, ayo tiuna berarti kuari maknana lain makna asli anu tatadina mareman kuari makna ngarusak majak deui. Sia teu ngaji teh geus kos kitu tah lamun geus bisa kos kitu santri meunang kawin lamun can bisa kos kitu kawin mah kawin karangda kolot bae. Gaji teh kos gitu. Aduh, batak macam kita biasa. Oh, ieu majaz ya. Oh, ieu majaz ya. Oh, ieu majaz ya. Geus teu kudu dibaca majaz melulu. Balun hese. Geus. Tuh kan. Ieu. Masyaallah.